Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, tepang deui sareng sim kuring Tira Mutiara nu ngabariskeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda kaping 7 Mei 2025. Seja kasanggakeun di warta utama perangna rundal India di Pakistan. Serangan rudal anu dilakukeun ku India ka sababaraha wewengkon di Pakistan 7 Mei 2025 ngabaluarkeun karusakan parah jeung loba korban jiwa. Militer Pakistan nunjukkeun akibat tina eta serangan diantarana kajadian di kota Muridke, Provinsi Punjab. Di eta tempat, sababaraha gedung ancur, kaasup masjid jeung kompleks administrasi. Sababaraha imah malah nepi ka rata jeung taneuh. Ing sarpihan rundal katingali sumebar. Menurutkeun katerangan ti Komisaris Syekh Pura Muhammad Hasan, 3 urang pae di kompleks administrasi, sedangkan hiji deui luka-luka. Secara total dina serangan lumangsung rebo isuk eta sahenteuna 31 urang pihak Pakistan dilaporkeun ngantunkeun 26 diantarana alatan serangan rudal, sedangkan 5 deui alatan panembakan artileri disabundereun garis kontrol. India ngaklaim yen eta serangan ditujukeun ka infrastruktur militan nu dituduh aub dina kajadian pembantaian wisatawan di Kashmir bulan kamari. India oge nuduh yen Pakistan boga andil dina serangan eta, tapi pamerintahan Islamabad nampik tuduhan eta. Pakistan pisan ngekeng eta serangan jeung nyebut eta salaku tindakan agresi militer. Nambahan resiko meletusna konflik kemuka antara dua negara nu sarua mibanda pakaran nuklir. Sabab Pakistan geus nyatakeun rek males serangan eta. Kaayaan di wates India jeung Pakistan masih keneh terus mekar, sarta bakal terus urang lacak pikeun anjeun. Abdi Tira Mutiara, hatur nuhun, tetap sasarengan sareng kami di Breaking News. Dugi ka patepang deui.